dunia geus nyai-nyayan ku hari ibadah nu kamari di mana si khusyuk teh neangan khusyuk memual kapanggih sebab pamari Allah ngan jalan khusyuk masa tungtung dina hate geus eueuna naon karak aya khusyuk satungtung di jero hate ambalaya pateep-teep aya mio aya poswan aya sekupi malah hayang ganti hayang boga apansa Vespa geus eueuh ganti ku mio ti mio ku hayang apansa kumaha carana ieu semuanya kudu maling mah ieu jero hate urang kos kitu moal aya kahusuan boga pemajikan lain dinikmati saaya-aya belah ieu urang urus ku hari japur kutut jadi pandian diurus pandian purus jadi bagus jelema geus boga martabat hasil jerih payah perjuangan untuk meraih makom indallah mulai nyana zuhud wari terus-terusan berusaha ninggalkeun karesep tentang dunia nyai-nyayan lumayan geus teu kabita ku dunia nu dipake kahayang tujuan pokok Allah mereka dua makhluk riweuh makhluk teh sakadar dua makhluk teh mun teu ngalem nyacad tertera di dalam hati ketika batur ngalem urang bunga batur nyawad urang bendu can boga makom jelema nu kos kitu lamun dibere soal dunia hirung bekah mun teu dibere ngancam moal datang deui aing mah kadinya diondang ge kajian ku kumaha ge sebab amplopna ipis eta mah kiai ojek nu kos kitu kiai lain tuturkeun komo si eta mah asal teu diberkatan atuh geus ngaco jauh kudu dizuhudan soal dunia soal makhluk qanaahan dunia jeung makhluk urang kuari geus zuhud tentang dunia qanaah tentang dunia kadana nomor hiji nama qanaah teh nu eueuh ulah duteangan nu aya bagi-bagikeun moal aya jentulna teh oh hiji-hiji acan minimalna bae atuh nu aya urang tasarrufkeun kana aturan-aturan agama nu eueuh ulah diteangan ketika datang tarima ngan urang gunakeun kana jalan nu dipikari ridho ku Allah turutan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an turutan Sayyidina Umar turutan Sayyidina Utsman geus lumayan nyana bisa tapa zuhud dina dunia geus nyai-nyayan ku hari ibadah nu kamari di mana si khusyuk teh neangan khusyuk memual kapanggih sebab pamari Allah ngan jalan khusyuk masa tungtung dina hate geus eueuna naon karak aya khusyuk satungtung di jero hate ambalaya pateep-teep aya mio aya poswan aya sekupi malah hayang ganti hayang boga apansa Vespa geus eueuh ganti ku mio ti mio ku hayang apansa kumaha carana ieu semuanya kudu maling mah ieu jero hate urang kos kitu moal aya kahusuan boga pemajikan lain dinikmati saaya-aya belah ieu urang urus ku hari japur kutut jadi pandian diurus pandian purus jadi bagus ulah sok tuangan teangan segala kasubang ka Karawang geus bae lah irek ibadah mah eta bae hiji satungtungnya bisa nenangkeun pikiran urang ditoel nang karak
atuh geus teu kudu bang neangan-neangan deui kecuali lamun ditoel nyana nangkub. Wah, ieu geus lain garasi ya. Tah. Nah, ieu mah maksudna kan lain endek sesenangan. Tetapi endek ibadah ka Gusti Allah. Terus makhluk ku urang di kitu uzlahan. Padahal mah teu meunang ninggalkeun makhluk lamun teu boga masalah. Ketika orang boga masalah meunang ninggalkeun makhluk. Masalahna deka Allah. Kuari geus bisa eta, tidinya ge ibadah geus mawaan. Naon sababna si urang kok ieu teu mawaan ibadah teh sangeuk aya naon di jero hate urang. Ketika ku urang dileungitkeun tentang cinta dunia, cinta makhluk, mawaan ke ibadah asal maksudna deka Allah. Mawaan hayang sorangan. Kuari ngageser sorangan, embung ku kumpulan jeung jelema ari lain ngaji mah. Embung babarengan jeung jelema ari lain jalan ka Allah mah. Resep biasa urang mun maca sholawat, resep biasa mun zikir. Salat eta dengan sendirina ko nikmat ngan encan datang ka puncakna lantaran nafsu masih aya keneh. Di dialah orang terus ngopena nafsu, ulah nutur nafsu. Kahiji, kadua geus beres, nomor katilu jelema nu geus boga pangkat kemudian bisa morosot deui amruk bittabaiyati li nafsi wa hawa. Kusabab nuturkeun nafsu jeung kahayang. Urang lamun teh dididik ku guru moal beres ibadah ku wajen teuing tarang harari deunggeur cara PKS. Moal bisa. PKS tinggal PKS. Wacana make jubah emang jubah bisa ngahusukeun. Wacana calana rek komprangna ka handap haju naon garang-garang samping ka luhur cara potongan Cianjuran. Emang bisa husu ku kitu. Lamun bisa husu ku kitu mah meureun urang Cianjur harusu. Buktina jan teu. Biasa-biasa baik. Kita ngalengitkeun ria, posisi ria teu nyaho, kita ngalengitkeun ujub, posisi ujub teu nyaho. Jalan ngalengitkeun ria, ujub, takabur teh geuning henteu diurus atuh moal bisa. Sakadar lisan mah tuh gampang bae dulur. Sing ikhlasnya urang ngariung ulah hayang nanaon. Mangga. Balik we nya teu dibere berkat nyana nu ngomong, nyana anu bendu. Tadi mah nyana ngomong sing ikhlas be nya urang karena Allahan be nanaon ge mah pentatangga. Ulah sok hayang berkat-berkat geus beres. Basa bubar ngariung kabehan dibabagi berkat, Haji Pudoli kalewat. Nyana nu ceramah ngomong jeung babaturanna kasing salah. Mulai kita ngomong gitu. Emang dinya meunang di dieu henteu lah kajian karena Allah bae. Ke mah tujuhna moal hadir lah. Itu penyakit tetap kos gitu. Nah, iya kan hese. Nah, di jalan iwalti kudu make metode untuk usul ilallah thariqah. Adapun thariqah nu terserah dek make thariqah naon ente sarua. Acenah dek qadiriyah mangga, anak sabandiyah mangga, anak tijaniyah hegae, usmaniyah mangga, rifaiyah, nawawiyah, rozaqiyah. Anyar eta mah bangsa mun asup ka dinya ngopi melulu. Ya Allah ya Rabbi. Ninggalkeun dunia manggeus, ninggalkeun makhluk manggeus, tapi ternyata nafsu aya keneh. Di jero hate urang nafsu teh aya keneh. Urang nutur-nutur nafsu, nutur-nutur kahayang. Pokona waman tabi'a hawahu huya bihi ilal hawan. Cilaka kajian ku kumaha. Ke kiai aya nafsu teh emang kumaha. Nafsu mah mun dijabarkeun moal aya tungtungna urang geus sering ti awal ge ngabahas nafsu bae. Ieu mah caritana carita praktek bae. Praktekna nafsu mah lamun aya di awak urang osok demo. Eta nafsu ngaranna. Jeung nya nama sok ngarayu. Nafsu eta. Ngarayu coba tuh zaknya naja batur ge kiai urang ge kiai kan batur geus boga
motor atuh sarua kiai mantak naon atuh jauh orang boga pangeran atuh ngadoa bae ka pangeran ya pangeran mamaha kawasa jeung maha sugih atuh pan urang boga pangeran ngadoa mantak kunaon ka pangeran Allahumma rzuqni afansa wa minimalihi mio tuh cak Allah kok tolol-tolol teuing sia deka Allah mah teu bisa teu beunang kos kitu urang ngadoa ge panjang teuing teh ditegor ku Allah deka Allah urang mah pan lamun ngariung doa panjang jasa eta teh ditegor ku Gusti Allah aing bingung merena cak Allah ieu hayang itu hayang aya ibadah henteu tapi sih ade aya di bab syariat atuh mangga bae sebab itu ibadah tapi kan lamun geus ka thariqah mah ibadah teh diakurkeun izin qalbu ari syariat mah hayo bae Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil terus qabla dan nas'aluka hawin alaina bisakaratil maut wa najatan minanal wa faidal hisab parawat cak Allah teh pepentaan gitu kan kemudian kabelah dina Allahumma ya ghani wa agnina ya Allah agnina ya Allah agnina ya Allah bihalalika an haramika Allahumma salim ya Allah min afatid dunya wa azabil akhirah terus bae kabelah dina Allahumma rzuqni ya Allah terus cak Allah ambalai amat teh pementa mun ditanya aja Pendi kok panjang amat sih ngadoa beuh teh diberkatan pendek-pendek teuing mah eta teh aya kos kituan teh kiai teh aya di syariat mah masalah geus ayo bae satungtung nu talar dibajeng hizib-hizibna hizib ge dipake ngariung bloon kipu doli tolol hizib dipai dipake ngariung ambo tambah hizib nasor emang dek perang wow, pohara jasa. Ai di syariat lah tuh emang teh ai masyarakat ada ngadengikeun opek bae. Masyarakat kan geus kieu yeuh. Geus kieu bae asana ieu mah geeusan turun kan ka handap ka dieu. Pajar deuk geeusan, naik deui ka dieu. Turun deui ka dieu. Nyana sing harewas bae engke mun nyana deui ngada urang balik yuk. Iker carita syariat mah atuh satungtung nyana kitu naon ngaranna talar atuh di kabehkeun bae terus di tarekat teu meunang kos kitu ruya rayu ka Allah doa teh kan ngarayu teh ngaranna ka Allah cek Allah aing teu kudu dirayu sesok ngarayu ka aing cek Allah teh sapasna ahli thariqah moal aya jelema ahli ibadah doana panjang-panjang moal aya sadunya moal aya sadunya ieu mah isin ka Gusti Allah. Pas na bae di makom naon ieu? Oh ieu makomna ngariung salamet, ngariung doa salamet bae geus. Malah mah kabelah dieuna mah geus bae hiji bae doana. Asal amin amin rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallu alhamdulillah. Ke ngariung ditu rabbana atina fid dunya hasanah. Ke ngariung ditu kitu deui. Masyarakat tetep kanyahueun teu talar doa teh mah kiai. Ajuda masalah. Panjang teuing masyarakat mah embung pendek teuing kitu keneh kos awewe panjang teuing embung cek nya atuh aya keterlaluan mah panjangna pendek teuing komo sautet sia mah sok aju ka mana bae heran ieu mah na ieu nuturkeun hawa nafsu mah moal beres sok ngarayu ka Allah tanda eta nafsu urang ngadoa hayang sorga nafsu berarti sebab eta mah perwatekan jelema dikanarakakeun embung dikasorgakeun hayang nafsu ulah-ulah urang hayang soal rezeki ulah-ulah urang hayang sehat ulah-ulah yang ieu mah keur carita hayang sorga bae nafsu keneh moal boga makom indallah moal wajen jujung kelan moal bisa teu meunang urang norekat mementa sorga teu meunang aya eta cenah sok kadenge sok menta eta mah tabarruk doa Kangjeng Nabi ieu mah dibaca sote doa Kangjeng Nabi we mangahormat ka Kangjeng Nabi nah adapun diri sorangan mah deuk ka sorgakeun mah deuk dikanarakakeun mah ngajanu Allah ieu eta teh lain ngomong doang di hate urang mah keur ngaji mah bener-bener mah coba-coba aing deuk kitu teu siap besi kana neraka
aing teu siap jasa. Berarti nafsu keneh kan. Nafsu keneh. Aya seorang waliullah can kebal di zaman eta Ki Ma'mun eta Ki Ma'mun anon ngaranna Cibarusah. Aya jelema kan osok diutus ku Gusti Allah wali abdal. Terus datang ka dinya. Wo borok di dieu deui. Bude borok. Bilatungan. Di Tangerang ge aya keur ieu. Habib. Lamun Jumaah di dia, lamun Jumaah di dia di Cilawang pula esok deket jana. Gagaro bae. Kurap. Awakna kurap ya. Mun salat Jumaah ge jana Allahu Akbar. Jadi ieu kudu gagaro bae. Gagaro ngan abah geus bebeja. Kade sing adenya jelema eta. Ulah disingserikeun ulah dihaharuan. Oh, geus dibejaan. Wah, abah teu nya mah diukna ge ditihang bae. Jumaah milu. Allahu Akbar. Ditihang. Kayaknya mah gagaro. Bawa turunnya na ruku naonnya mau gagaro batil. Tapi geus dibejaan sing ade. Guys, ieu mah keur carita kita di Bekasi. Borok. Nyana seuri bae. Ke lamun wudu borokna eta nabi latungna dicokotan ku nyana diasup-asupkeun ka wadah ka gelas. Set bilatungna geus uhan bilatung nyana ngala wudu ke nyana salat. Geus beres salat bilatung diasup-asupeun deui. Diasup-asupeun deui. Kitu bae eta nyana mah asal wudu dikaluar-luarkeun, ditoelan bilatung diasupeun, geus beres salat diasupkeun deui. Aya nu nanya, "Ki, jak kiai lain banyak nu di ki bae gitu." "Ki, eta teh bilatung kudu diasup-asupeun ka dinya makhluk Allah, meunang nyieun Allah. Nu mantak dijieun ku Allah di dieu ge meureun dahareun nyanana aya di suku kula. Ieu mah menghormati ka Gusti Allah we bilatung teh ulah dibawa salat jangan nama makhluk kos kitu. Ngan ketika geus salat mah tuh dahareun nyana lamun teu di dieu deuk di mana? Manan Allah neundeun ge di dieu meureun rezekina di dieu. Datang moal coba pikiran urang ka dinya. Hayo coba. Ye, aya urang mah diantepkeun leho. Leho diantepkeun ka dieu. Ki, eta leho nang Allah. Oh, nang Allah tetep teu meunang antepkeun bae. Kebal-kebal asin meureun. Disusut-susut oge. Ieu loba lamun lain wali Allah moal bisa. Emang kumaha gitu. Di dinya lah saat-saat kos kitu pangkat ditaekeun ku Gusti Allah. Sebab nafsu nyana teu dikepar. Urang mah pan nafsu teh hayang sehat bae embung gering. Ketika dibere gering teh urang mangarasula ka Allah Gusti kieu-kieu teuing. Hitung ku sia sehat sia sabaraha taun kakarak gering saminggu bae ge cak Allah geus gusti-gustian. Ye emang naon nafsu bener. Ketika nafsu geus eueuh gering mah gering bae tuh janu Allah janu sehat ge. Wae dicokot bae. Cenah aing dek dicokot ku gering ya tuh mangga teh teuing janu Allah ieu. Ye deuk kumaha ngomong mah urang keur ngaji bener. Ente dibere we gering 2 poe aja bae. Ente cai lah. Kadukun lah. Ye bebeja bu cenah kiai geus sabaraha rupa ieu bawa obat. Geus kiai, geus dukun, geus naon, geus dokter ieu mah tinggal ka tukang sihir doang cenah nuncan. Ieu deuk kumaha urang nafsu tah. Iya boro-boro hayang surga ke kakak nafsu ente nuturkeun nafsu hartina uhia bihi ilal hawa teh moal buang pangkat turun ente masyaallah karim tah lamun urang nyaritakeun model kos kitu tah dicoba kapan kutuan Syekh Abdul Qadir teh aya muridna anu sukang menta-menta teh menta-menta ge bae di jembatan ke ibadah zikir ke isuk-isuk atau sore-sore menta-menta ge kubatur geus diwali-wali bebeja ka Tuhan Syekh Abdul Qadir aya waliullah ibadahna pohara zikirna pohara peuting tarasara di mana cek ke Tuhan Syekh Abdul Qadir di jembatan purati menta-menta untuk penan gawe nangan menta-menta doang kita mau formalitas doang diteropong sebab seluruh wali kan aya di bawah tangannya lain wali teman kuka masyarakat geus diwali-wali lain
jakus hebat jasa segala rupa nage kayak kugula ada dicoba coba ku Tuhan Syekh mejennya na keur hees batokna dipicen blang bae kapirunan udah hees nyana biasa ndek operasi action nyana neteangan ku janda batok aing ka mana ieu batok aing ka mana nanyakeun ka sekitar eta batok aing ka mana bejakeun ku salah saurang tuh batok mah nu micun tuh ka ditu tuh kapirunan saha eta jelema nu micun naonan paranti usaha aing bejakeun ka Tuhan Syekh tah lamun wali moal neangan batok ketika geus leungit atuh leungit bae nyana ndek boga pagawean paling nampa atau neangan deui moal kudu neangan sebab batok eta dunia geus leungit batok bae di teangan kula mah tuh kuda kula kandang na emas andai kata anu nyokot moal di teangan tuh anjing kula 1000 make kongkorong emas kabeh geus laporan nu di anu bahwa eta emas teh aya nu malingan bae sabodo tah urusan dunia ieu mudah-mudahan bae nu maling emas kula bisa ibadah ka Gusti Allah sugih Tuhan Syekh teh tapi teu ingeteun kana dunia eta jelema susah geus diwali-wali horeng lain wali sebab batok hiji bae ge kudu teangan kototang-kototang datang ka teu zikir coba hayu jasa nafsu berarti cinta dunia cinta makhluk nafsu na kadinya jehe emang kumaha gitu urusan jeung Allah nah si Rebatul Adawiyah ditanya ieu nu mantak boga pangkat jadi kutub kumaha emang lalakon kula baheula terus ibadah ka Gusti Allah teh ku Gusti diantep bae satungtung di jero hate aya duniaan aya makhlukan kula berusaha payah cek Rubatul Adawiyah ngaleungitkeun cinta dunia alhamdulillah lainang kula nang Allah tadi aku kula ciptaan Allah mentana ge ka Allah ku Allah diberet teh cinta dunia alhamdulillah kurnia tu Gusti Allah mulai nikmat ngan tetep can diangkat jadi wali karak nikmat ibadah bae ngaleungitkeun cinta makhluk sebab makhluk mangan sakadar ngalem jeung nyacat ku kula diabaikeun teu mahi sabulan 2 bulan ngabaikeun makhluk ternyata alhamdulillah kula nu Allah makhluk nu Allah menta ka Allah alhamdulillah ku Allah diberet teu cinta ka makhluk nang Allah tidinya kula encan diangkat jadi wali bae ngeunaheun ibadah mangan semet sakitu bae kula teu ngaharepkeun karomah ku Allah teu dibere jancan jadi wali karak ngeunaheun ibadah bae kula nyuhunkeun ka Gusti naon ieu nu mantak aya ganjelan cek Gusti ngadoana sing bener orenganan doa kula menta sorga tidija kula teu pernah menta sorga Gusti abdi ibadah ka Gusti teh hayang ka sorga sama sakali teu embung ka neraka urusan ka sorga jeung neraka mah teh mah urusan Gusti janu Gusti abdi mandek ngabdi be ka Gusti kitu na teh di jero hate kakarak dironjatkeun ku Gusti Allah jadi wali geus urang wali mah ulah sok ngadoa-doa jannah gitu ulah geus Allahumma nasuka jannata wa na'udzubika min sakhatika wa ulah sebab eta hawa nafsu emang hayang sorga mah hayang nafsu tungtung nama orang ngadong ayat henteu di nerakakeun gerger ulah saturut-turutna kudu aya nu nungtun jelema di zaman Tuan Syekh pengusaha besar begitu pengusahana ambruk total menta doa ka kiai anu teu kaharti ka kiai anu teu kaharti ka kiai hikmat beureun aya nu ngabejaan sia tuh lamun hayang menyat deui mah tuh ka ditu ka Tuan Syekh di mana tuh di ditu datangnya na ka Tuan Syekh ku Tuan Syekh ditanya naon ieu kula pengusaha ajo kula minta doana ku usaha kula ambruk supaya menyat deui munggah aja tuh cekna sok kabalinger mama atuh pan dunia ge geus eueuh munggah haji emang munggah haji ka Mekah atuh lain pan munggah haji maka Baitullah atuh Baitullah teh pan lain di Mekah wah Tuhan Syekh teu bener cenah ieu cakatenya sulah sok tujak tunjuk jur hati teh sagala teu bener teh kana naon ka Mekah maneh teu boga ongkos atuh lain ka Mekah ka Baitullah itu jadi awak sia ge Baitullah mana Baitullah teh
eta kolbu teh Baitullah sok datangan teh kolbu perem bedak bentah aya eueuh perem kolbu renungkeun ku hate aya kolbu bentak aya kolbuan kan aya di jero kolbu maneh aya duniaan dunia nu leungit araya kabeh mun anu kaya ngembalikeun dunia geus benta tulungkan maneh ka kiai anu bener aju kiai itu teu bisaeun kan henteu atuh kula ge sarua emang kula pangeran atuh lain kula ge manusia teu bisa ngawujudkeun usaha maneh supaya maju deui ye iku mandek minta doana kieu konsepna geus usaha mata mah usaha nu eueuh mata mah geus eueuh perjalanan eta adalah pagawean Allah fa'alul lima yurid kuari mah kieu bae maneh ti eueuh ka aya nang sa nang Allah dihirupan ku sa ku Allah engke di maotan ku Allah eta menang maneh usaha menang sa menang Allah eta maju nang sa menang Allah eta kuari eueuh dunya menang sa menang Allah balikeun hate ka Allah gerage ka Allah gerage deuk nanaon ge ka Allah bae hayang maju penta ka Allah hayang mundur penta ka Allah hayang sehat penta ka Allah nu boga sehat Allah nu boga sugih Allah nu boga harta Allah nu boga maot Allah nu boga hirup Allah penta ka Allah tanpa kudu make tangan-tangan manusia ji cek gana teh atuh teu bisa kula makos kitu sasalaman beat geus tadi beat ku Tuhan saya gas cicing tah dirinya digubug cicing diberenya na zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sebulan 2 bulan mulai panggil deui kumaha alhamdulillah ternyata horeng dunia mah comberan ih jari hiji caknya kula mah minta doa bae ka mama supaya ulah resep kana dunia ieu kuari geus resep kana dunia nu kamari kula usaha teh horenganan eta teh ku kucuprakan dina kocomberan mama alhamdulillah wauh jeung mama kula kuari sugih jasa tuh kuari teu boga nanaon nyebut sugih cak nu ngadengekeun pugumung suruh sugih kuari mah teh kula sugih jasa horenganan kula kamari cicing dina kendaraan horeng kocomberan cicing di tanah horeng kocomberan cicing di usaha horeng kocomberan nuku kula di udag-udag goreng kocomberan teh ih Gusti mun kula inget kana ka tukang urusan-urusan kos kitu horenganan hirup di tengah-tengah kocomberan beuh mun cacak-cacak henteu wauh jeung mama meureun kumaha lainang mama pan tadi ga titah ka Allah teteh nu ngitukeun lamun bebejak haji pendi mah bot tunang saha deui bisa kitu teh panang aing atuh mah berkat sia ka aing bersyukur mun aing ngejebur sia eta pan kieu blon teh makos kitu hei sia keur ieu kan masantren di aing tina teu bisa amil jadi bisa tina teu bisa jurumiyah jadi bisa kuari sia jadi jelema jadi kiai kunaon tilok nyaba ka aing atuh wayahna bagi dua totolol teh kiai kita bagi dua kudu inget ka Purwadag si sia ti bodoh ka pinter teh kapan nang aing eta kiai jahanam teman makos kiai teu beres teh kiai kuari mah mantak sagadaya alumnian kupaya kararumpul imah kiai engkenya nangieunkeun gerakan-gerakan lumayan aya leuwihna tina gerakan eta jeung meuli ban Fortuner kiai tolol kan kiai torikoh moal kos kitu eta bangsa kos kitu teh kiai-kiai kocomberan urang teh lamun ngomong kos kitu kadengeun ku nyana marah ieu kan makom wali keur ngaji teh makom wali teh kos kitu segala menerima siswa baru rimpak pondok pesantren naon ngaranna pondok pesantren naon eta ngaranna pondok pesantren Darul menerima siswa baru jahanam teh kos kitu wah nu kos kitu assalamualaikum waalaikumsalam da ka mana abdi iya masantren jadi mau pondok ke kampung pondok beras sekali itu tuh aya pondok kiaina aja pendi di ditu bisa dagang karung saya di ditu mah
oh ulah ka dieu nu pondok mah tuh ka ditu di dieu mah henteu teh lah sapira dieu ngajina ge laletik teu endek ge diulah-ulah ieu mah lain bejaan masyarakat supaya marondok ka dieu nya supaya jara di jelema orang nyana ge teu lain jadi jelema ieu jurig ulah aya Tuan Syekh mah dikitukeun ge mama cacak-cacak abdi lamun teu kapanggih jeung tuan meureun bae dicarekan ulah ka mama ka Allah mbak teh ieu teh neuk nungtun di ka Allah kan ulah kudu ka mama kabeh nang Allah nah kuari mah geus kapanggih dengan cepat nyana lantaran cerdas kuari teh geus aya dina ngeunah rarasaannya na dunia teh hina dunia teh kocomberan ngan encan diangkat-angkat jadi wali kunaon sebabnya menikmati karena kangenahan eta nafsu ngaranna ieu keur carita nafsu urang mun ngabahas nafsu ti mimiti mah geus panjang teuing ieu mah keur carita jelema-jelema nu ibadah dibere kangenahan nyana menikmati kangenahan eta teh nafsu oh cak jana teh atuh kudu kumaha ieu henteu kudu kumaha pice dan bae nafsuna engke bakal dicoba ketika orang ndek nyoba micenan dunia bakal dicoba ku Allah didatang-datangkeun sanggeusna didatangkeun loba nu menta sanggeusna loba nu menta engke loba nu leungit ndek kumaha sia iqrar di hareupeun aing cak Allah bahwa sia teh ndek ninggalkeun dunia kuari ku aing dunia didatangkeun menyikapi datangna dunia terhadap siapa nang aing ndek kumaha sia sanggeusna aya di leungeun sia eta dunia nu kumaneh hendak ditinggalkeun teh ku sia dinikmati apa henteu mulai aya daratang jelema nu menta-menta berbagai lapisan-lapisan nah kuari sia menyikapi dunia nu ku sia deuk ditinggalkeun kumaha sanggeus sakos kitu engke aya dunia nu leungit nu direbut dan lain sebagainya sebagai sia manusia nu ikrar deuk ninggalkeun dunia coba sia kumaha menyikapina ketika urang deuk ninggalkeun dunia jadi cobaan ketika orang ninggalkan makhluk dararatang berang peting terus bae dararatang engke ge makhluk datang nu ngalem anu nyacat engke makhluk nu mere anu menta engke makhluk coba sia menyikapi makhluk teh kumaha lantaran di jero hate sia ikrar deuk ninggalkeun makhluk deuk ka aing ku aing didatang-datangkeun makhluk ti berbagai lapisan masyarakat ti mimiti nu susah awewe lalaki nu sedang pejabat kabeh datang sia menyikapi makhluk kumaha bener henteu sia deuk ninggalkeun makhluk na deuk ka aing ketika nek ninggalkeun nafsu dararatang menikmati henteu sia kana kaindahan jeung kangeunahan model tadi tah jelema dikaluar-luarkeun kitu bilatungna eta kan jadi kangeunahan buat dirina nikmat amat ceukna horeng bilatungan eta kan nafsu mantak diasup-asupkeun deui ka dinya beusi eta teh termasuk nafsu asup-asupkeun deui ka dinya antepkeun kumaha Allah bae paeh nang Allah hirup nang Allah ngomong mah keur ngaji bener ditajong bae mana ieu fa'alul lima yurid nu badak deuk jadi wali ngeunaheun ngomongna wali praktekna lamun eueuh guru mursyid hese jadi wali mah nu sebut wali murad jarang tetep make perjalanan kitu nuturkeun Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir ndek datang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi jeung nu dituturkeunana naon ieu ti Kangjeng Nabi eueuh urang teh ieu anu ngabimbing urang manuturkeun Kangjeng Nabi teh sok diceramah-ceramahkeun ku tukang ceramah ieu mulu dan tuturkeun Kangjeng Nabi tah lamun dahar cek Kangjeng Nabi teh ngan 3 doang tutur nu kos kituna atuh Kangjeng Nabi mah dahar 3 ge korma urang coba mun dahar kitu mun dahar urang sangu aju make 3 sedengkeun sanguna bulog asal ti isuk Habib Rozak eureun-eureun magrib dahar ji atuh nu kos kitu mah eta mah urusanana teh mah urusan lah sapira tuh nya urusan pakaian tuturkeun Kangjeng Nabi urusan sare tuturkeun Kangjeng Nabi teu salah lain eta dina thariqah hayang usul ilallah mah nu kos kitu mah tah sapira ning sapira nu kudu dituturkeun naonna sifat nu wajib di Kangjeng Rasul hiji sidik wajib Kangjeng Rasul kasipatan ku sidik mustahil Kangjeng Nabi kasipatan ku kidib tuturkeun ku sia ulah aya bohong saeutik-eutik can sasieun ulah aya di diri sia bohong ka Allah bohong ka makhluk bohong ka diri sorangan awas ya urang mapan bohong ka Allah mah alhamdulillah henteu teu kaliwat munafik karana
bohong ka makhluk terutama ka pamajikan komo pedagang bohong melulu pegede-gedena bohong pedagang pejabat gitu kayaknya mama ya nanti kalau kesorean jangan dianya ya bisa di kantong aing kabeh da bagus gara itu emang teu bohong di tengah keluar hahaha we moal teu ku galedeg teh jelema nggak bohong ke pemajikan, nggak bohong ke anak temenan, nggak bohong ke tetangga, nggak bohong. Tah hiji tuturkeun ente hayang boga makom Kangjeng Rasul boga makom teh kewajiban ku sidik. Jelema moal aya nu dibere makom keur di luhur kasur moal aya. Ya Kangjeng Nabi ge 3 tahun teh uzlah ka luhur teh emang kumaha gitu. Lalawara nalika geus teu berasaan boga nanaon sabaraha atuh kabeh ge nu diangkat teh keur meujeunna masyarakat kabeh ge atuh Kangjeng Nabi Ibrahim keur dijeroseun je diangkatna dibere kanikmatan wusul ilallah teh kapangijeng Allah teh dijeroseun kapangijeng Allah teh dijeroseun seuneu sakitu panasna justru kanikmatan jeung Kangjeng Nabi Ibrahim mah tara aya jelema diangkat jadi wali di spring bread moal aya jelema diangkat jadi wali di luhur spring bread keur kikieun bae wo diangkat engkau adalah waliku komo ti hotel ka hotel ti moal aya jelema keur dinikmatan dahar di restoran pakaian bagus diangkat jadi wali moal aya ku Allah ge engke teu dimasyakatkeun iyalah ngan beda-beda engke tipeuna dan eta mah rahasia masing-masing nah kos gitulah eueuh Kangjeng Nabi Yusuf di jero sumur di penjara eta tah kausul ilallah Kangjeng Nabi Ibrahim di jero seuneu Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina wabeh nu keur ngeuneunahan dibere usul ilallah na teh keur meujeunna manteng ka Gusti Allah sok geura ti mimiti Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Idris Kangjeng Nabi Nuh Kangjeng Nabi Hud terus kabeh usul ilallah na teh saat-saat keur dihina Kangjeng Nabi Hud diangkat jadi rasul teh keur dihina ku masyarakat diangkat jadi rasul dihina di edan-edan Hud edan Habib Rozak edan anyar tuh kan kos gitu saat kos gitu nyana menjikapi ka Gusti Allah oh abdi nang Allah masyarakat nang Allah nyangakeun sadaya-daya diresepkeun nang Gusti dibendukeun nang Gusti atuh abdi ge ka Gusti ya isuk page-toge bakal maot ka Gusti geus teu aya dampakna naon cemohoan masyarakat penghinaan masyarakat dampakna naon ka Kangjeng Nabi Hud kakarak diangkat usul ilallah seluruh nabi pernah mukalamah jeung Allah usul ngaranna eueuh rasul henteu usul ilallah atuh urang geus sebagai umatna atuh usulkeun ka Gusti Allah ngobrol jeung Allah loh endek ka mana endek kondangan sia mau usul ka Allah sih kos kitu da bantak nah carana iyalah kudu dihitung-hitung ku guru mursyid da ieu carana mahfudun bittabaiyah boro-boro urang nyaritakeun nafsu nu awal geus panjang jasa ku ari mah praktekna bae hayang sor begabae nafsu ketika di awak urang ieu aya ka nyeri dipikeun ku urang menikmati kanikmatan atas nyeri ku ari ngeunah nafsu dina syariat mah tuh meunang dina syariat mah pek bae teh atuh ka dokter ka mana syariat makom syariat mah atuh makom syariat mah ketika jelema geus deuk ka hakikat henteu meunang datang ke dokter teh di makom hakikat deuk makom hakikat turun teu bisa kajeun gua kumaha berarti nyana yang sesenangan di dunia mah lain tempat sesenangan jang usul ilallah kumaha carana Allah engke mere mungkin kesulitan dunia mungkin urang digeringkeun mungkin jelema arindit ti urang atuh Kangjeng Nabi Ayub bae ge atuh pan dihina kemudian disilibkeun di handapeun gunung jelema kabauan kabeh baturnya lingkir kabeh pamajikanna sorangan ninggalkeun Kangjeng Nabi Ayub tinggal hiji-hijina bae Siti Rohmah lantaran turunan ti Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam eta bae nu setia ka dinya jeung dulurna anu setia ka Kangjeng Nabi Ayub kitu ge cak Kangjeng Nabi Ayub besi maneh riweuh malos bae ka ditu kula mah geus teu kudu diurusan saat batur-batur ninggalkeun nyana wusul ilallah tuh ente ulah nyaritakeun jadi wali haju kudu naik motor mio mang
wah ieu lalakonna tetep bae kudu suluk kajen kumaha ge ngan engke beda-beda ieu mah keur carita metode aya jelema anu kaduluna hehebatan bae tapi diangkat jadi wali atuh aya tuh tenang bae sih kasugan bae ente nu eta atuh jelema geus luhur pangkatna bisa morosot ku gara-gara mio gara-gara apansa gangguan-gangguan hirup loba disebut awaiq gangguan-gangguan nuku urang kudu disingrai-singraikeun sebab satungtung urang aya bang baluh urang moal jadi jelema luhur kabang baluhan ku dunya kabang baluhan ku makhluk kabang baluhan ku nafsu kabang baluhan ku setan urang moal usul ilallah mahfud ngaranna kudu diusahakeun ku urang mimiti micenan watek-watek nu aya di awak urang babari urang ngomong nama ngaji teh ai ngaji nama cak Imam Ghazali babari jasa praktek na hese urang ulah-ulah ngalengitkeun watak-watak anu aya di awak urang keseluruhan hiji baheula mata teh resepeun berwatak neuleuh nu geulis hiji bae mata ku urang ditapaan teu bisa urang meureumekeun mata hiji ta eta ngaranna bang balu satungtung urang teu ngariadohan mata urang moal jadi wali duatang kang ngujur ngaler moal jadi wali capek berangkat gencan geus capek abo ieu mah mun berangkat paeh ieu mah cili ngabogaan watak resepen pisan lamun ngadengekeun suara-suara nu merdu teu kadele ku urang sisarwitina mah tapi suarana duh di balik tembok ada suaramu ngos-ngosan tah eta ngadengekeun suara aya lazat sesuai jeung watak diriadohan ku urang denge urang wajin teuing urang elmuna hebat sakikituna bae insyaallah ya Allah kitu kene irung kitu kene sungut kitu kene leungeun berwatak leungeun tersepeun jasa mun nyekel nu empuk-empuk teu diriadohan ku urang atuh geus mengpele jadi eta horenganan naon ngaranna babandul
mata babandul cili babandul irung babandul sungut babandul lengan beteng dubur kubul etalah anu ngahalangan usul ilallah sehingga urang teu bisa hiber ka Allah mentak riyadhah ngajar nafsu mujahadah merangan nafsu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Carana supaya orang keluar tina belenggu eta maka orang kudu loba tafakkur jeung muraqabah. Jelema lamun dibelenggu di penjara mah bisa ceriknya nak naon bae dikorbankeun ku nyana komo jelema ternama aya tanah-tanah dijual jangan leungitkeun belenggu dirina anu keur di penjara kendaraan-kendaraan dijual jangan leungitkeun beban belenggu nu aya di penjara segala rupa diusahakan sugak sogok kiri kanan terus nu pentingnya nak merdeka tina belenggu penjara diusahakan ku sahabaya oge tapi ternyata belenggu hate anu bakal mawana langsa di akhirat teu pernah kunyana diusahakeun teu pernah kunaon ieu kebeloonan urang belon itu. Aya hiji waliullah di penjara. Datang ka di penjara, di jero nyono dikerumuni ku ahli-ahli penjara. Datang menyapa, "Mama, kok bisa asup ke penjara? Mama maling." Wis henteu. Mungkin mama boga kalakuan anu teu endah meureun sampai datang ke penjara. Onto mama kayak bisa ka dieu zolimna penguasa. Mama mah dakwah teu senengeun penguasa di dakwahan. Asa kasinggungnya na maka mama dijeburkeun ka jero penjara. Kumaha tuh yang geus kieu mah teu kumaha aja mama masanajan di jero penjara merdeka. Merdeka di mana horeng? Cak nu sejen urang ka dieu hese ka dieu hese. Ai aslina merdeka mah teh hirup di luar penjara jeung di jero akur pangeranna Allah Allah keneh. Ketika orang di luar penjara jama mama itu haram ieu haram. Itu embung ieu embung. Atuh di jero penjara ge naon bedana aja itu embung ieu embung. Teu beda di jero penjara jeung di luar penjara. Mentek Kangjeng Nabi Yusuf mah hayang di penjara bae. Nyana mah nikmateun di jero penjara Kangjeng Nabi Yusuf mah. Sebab naon? Leuwih nikmat ibadah ka Gusti Allah di jero penjara eueuh nu ngaganggu batan di luar. Ih, wali mah pandanganna kos kitu. Ohara jasa nu mentak eta wali dikiriman ku guruna sajadah cak guruna lamun maneh hayang kaluar ti penjara yeuh kuncina dibere sajadah diamparkeun ku nyana di jero penjara cak anu sakelilingna maknya sajadah bisa mukakeun kunci. Ih, kunci penjara mah besi, lain sajadah. Cak wali teh hebatan keneh sajadah batan kunci gerage. Tok, lamun maneh yang kalaluar kula rek ibadah ka Gusti Allah. Aju maneh kalaluar ku kula dipangmukakeun. Bener mama? Hei, itu tenang wae sih. Bontot bae bisa salam ka laut. Atuh komo ieu sajadah. Beh, komo kumisa bibrozak. Si jampang mah teu eleh ku nyana.
Masya Allah jelemak mah jelemak nilai kumis Habib Rojak biasa-biasa baik tapi monyet masih enak nyana ngamparkeun sajadah di jero penjara cak mama kula dek ibadah ka Gusti Allah langit eueun mesen bisa dijieun ku Allah bumi eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah eusina eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaotkeun Allah anu nyugihkeun Allah anu nyangsarakeun Allah nu nyehatkeun Allah nu ngagringkeun Allah hakikatna nu ngasupkeun ka penjara lain penguasa Allah ketika Allah dek keluarkeun gampang ye mama ulah sok loba omong lah sakjana coba buka ayo salat sholli Allahu akbar aya nu ngomong mama eta salat usolina nan usoli libukail kunci Allahu akbar sia sok nyaho bae segala salat bae usolina ditanya ku sia komo lamun hayang salat hayang ieu naon gara-garana batu cincin daratang gitu. Bangsa per naon ngaranna dare-dare dunia supaya datang aya salatna tah eta bae cenah kiai itu sia mah kitu bae pan salat Allahu akbar beres salat maca nyana wiridan ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram mal diteruskeun gua aing bacana ke kusia dipraktekeun paranti muka kunci aju sia maling ditanya ilmuna nang tiki uci cenah pan aing jadi agen berarti wah teman kitu-kitu bau rahasia tuh wah saya hayu aku yang nama kajian teman beres salat doa langsung tadi bener baik tengah peting kira-kira jam hiji jana salatna eta pintu penjara kalaluar pret digerokeun ku nyana keluar ayo gerak mesti keluar lupat ayo mama mau moal kan mama ayo mama maksudnya mama moal kalau moal mukakeun lawang doang jang maneh ci ndek ke mama nu keluar jangan mukakeun age mama henteu maneh bae mama mah ngan sakadar jang batur doang mama mah geus teu kudu mama mah geus bener mama bener tuh usah salaman entah kudu salaman geus ulah kabur penjaga sih ya ke kalau luar kabeh plok beres ngunci deh plok orang di dulu ku penjaga isuk-isuk dek dirangsum iya kamarana kosong tinggal ayah mama bae keur salat duha Allahu akbar teu bisa ditanya Ustaz duha maca Quran terus baca Quran zikir ke salat zuhur Allahu akbar tas zuhur langsung maca Quran deui zikir deui Allahu akbar cak penjaga aing irahananya ya bisa aja jana akhirnya minta nyana ngadeukeutan mak punten kula ieu minta kesempatan dek ngobrol wae ka dieu ya naon ieu mendek nanya bae nu aya di dieu sababaraha kamar kosong ieu kamarana balik cek kana jujur awan jujur ai eta bisa baralik pan kami narangtung di hareup kok bisa teu kadeuleu ku kami jeung ieu nu mukakeun lawangna saha Allah nya kami ge nyaho ja kami ge pangeran teh Allah ngan ieu nu bisa mukakeun ki sababna saha sajadah mama ulah sok pabelit ngomong ieu saya doa minta ka Gusti Allah
Mama nu Allah lawang nu Allah dikunci nage kunci Allah jelema hayang kala luar geus sababaraha tahun mohon ka mama aju mama ngadoa kala luar pan ku kami teu kadeuleu atuh eta mah pan lain mata ceknya mata mah di dieu ieu mah lain mata ieu mah mata lalagaan ieu mah aslina mata mah di dieu ceknya di kolbu geus ieu mah sanajan beunta bisa teu neuleu sebab ieu mah lalagaan mata ieu mah rohna eueuh teu bisa neuleu nu ieu mah tanu mantak aslina mata mah nu ieu bu itu penjaga kabeh dulur kadari urang ngaji wali mah di mana ge ditaluturkeun ngaji bae coba mama bejakeun coba deui wow kabeh kru penjara hadir kabeh pimpinan penjara ge hadir coba mama jelaskeun cak mama nu mantak ieu kaluarga sababaraha taun nyana dirindukeun ku dulur ku anak ku tatangga jeung can puguh boga kasalahan nu asli lantaran model kula bae asup ka penjara teu boga salah ku zalimna penguasa maka kula ge ngerkes heula ka Gusti Allah wajar henteu mun dikaluarkeun ternyata cek Gusti Allah wajar sebab teu saimbang jeung kasalahanana maka mama ngadoa ka Gusti Allah nah kala luar setelah keluar ngonci deui nu dipertanyakeun kami jadi penjaga di dieu beurang peuting kok bisa teu kadeuleu cek mama mata nu ieu mah bisa neuleu bisa henteu lantaran ieu mah mata lalagaan mata nu asli mah nu aya di jero kolbu di mana mata di jero kolbu muka maka boro-boro nu aya di hareupeun tuh Mekah Baitullah kadeuleu tuh Madinah Kangjeng Nabi katingali berbagai-bagai wali-wali Allah makomna kadeuleu bahkan lain nu aya di dunia bae di alam akhirat alam barzah bisa kadeuleu alam akhirat jembatan Siratal Mustaqim kadeuleu maka ku kadeuleu nak mata hate bisa neuleu ieu jelema-jelema nu zalim jelema anu kru-kru penjara cing gala luncat magudubrak ka neraka kadeuleu ku mama je kami ieu ka neraka kabehan kabeh kaget mama ulah sok macem-macem mama mah teu macem-macem kos fotot gambar sama macem bae cek mama eta kos kitu kadeuleu ku mama zalim ya. Nah pertanyaan kahiji geus terjawab ternyata mata ieu mah lalagaan mata asli mata kolbu ketika mata kolbu geus muka ujianana moal daek cicing di dieu jadi penjaga moal daek jadi jelema anu teu nurut ka Allah jelema nu teu nurut ka Allah nu zalim eta mata hatena anu teu muka pertanyaan kadua naon sababna mama ai batur dikaluar-luarkeun ai mama henteu pertanyaan kadua coba kunaon batur mah penjara teh belenggu asa terbelenggu nyana di jero penjara lantaran nyana mangan sakadar mikiran teh dahar nginum dele ieu denge ieu irung ieu dan lain sebagainya geus atuh nyana mah di penjara teh kesulitan ai mama mah tepati di urusan mata ieu celi ieu irung ieu dan lain sebagainya mama mah ngurusan teh kolbu ai kolbu jelemana di jero penjara bisa ka sorga bisa ka mamana jelemana di penjara bisa keluar mata kolbu maka mana-mana jelemana di kamar jelemana di masjid jelemana di penjara kitu-kitu kene sebab naon nyantelna jeung Allah bu mama coba-coba kami pagahan atuh abeh kami bisa ibadah ya apiap ka dieu ya ieu jadi ieu ndek jara diwali kabeh kabeh belajar ka mama mah teh yang keluar di penjara kumaraneh dek dikaluarkeun kami mama moal dek di penjara bae moal model Habib Rojak mun di penjara moal yang keluar naon sebab jana mah keluar ge henteu guna ku pamajikan dicarekan bae dina nalika balik ja pamajikan geus teu butuhun sebab budongkar antikna geus teu hudang geus cak Habib Rojak aing dek naon di luar geus cak lah maning di jero lah disumbang cak nyana dahar tinggal dahar nginum tinggal nginum aya teh jelema nu di penjara model kos kitu eta buktina si eta
jadi jelema anu geus deket ka Allah we hirup sarua bae kayak kok bisa kos kitu lantaran deket jeung Allah ai Allah mah teu kakurung ku waktu teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat ja urang nu kakurung ku zaman jeung kakurung ku tempat mah urang mah sebab urang mah kasorot ku panon poe ai Allah mah nu nyieun panon poe geus Allah mah teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat Allah mah mun urang ngadeukeutan ka Gusti Allah bakal boga perasaan bahwa urang teh teu kakurung ku tempat teu kakurung ku zaman ku waktu atuh sarua bae di luar penjara jeung di jero penjara ibadah we ka Gusti Allah akur bae beurang jeung peuting lantaran teu karasa beurang teu karasa peuting eta kabeh penjaga-penjaga penjara ngararaji sakali dua kali tilu kali dasar hikmah ti Gusti Allah asup ka jero hatena eta kru penjara jara diwali kabeh akhirna cak nyana urang baralik bae yuk baralik penjara kosong raja bingung raja wah iya kamarana balik ya ku aing ditingkatkeun deui gaji embung aing mah hayang gaji ti Allah bae pan ieu sia jadi kararieu iya tah gara-gara mama ngadidik kami kadiri ieu jadi senyana geus dibuka-bukakeun kita penjara mama mah di jero penjara bae batur geus baralik kobe penjara yeuh kosong penjara geus karosong si buka-bukakeun nyana kabeh pagaweana tinggal raja bae ieu saanu ngurusan atuh mama ieu mah geus anu ngurusan kumaha mah kajeun mama mendek jeung Allah bae cak mama teh cak maraja teh ai geus atuh ai mung kaluar mah mama bae nu kula bae anu mawakeun sangu segala cai tungtung nama raja isuk-isuk mang mawakeun sangu sore mah mawakeun sangu sagala geus saminggu cak mama sial aing capek aing raja tah lain sieun jadi raja bingung. Kita keluar embung. Aduh. Itu raja geus eta naon ngaranna ngarayu supaya mama keluar. Henteu embung cek nyana. Geus ngeunaheun jasa di dieu cenah di penjara. Ayeuna mama ge nanya, eta raja, kok mama bisa jadi betah di dieu? Betah sebab hirup jeung Allah. Di luar jeung Allah di jero jeung Allah teu karasa beurang teu karasa peuting mama madahar sakieu teu dahar sakieu geus nikmat jasa cak tuan raja coba konsepna naon sih mama piwalian deui bae ya asana nagara ditinggalkeun ieu cak mama hiji tuan raja manuk di kurungan terbelenggu nyana hayang hiber tapi di kurungan teu bisa hiber manuk aya deui manuk anu di talian jangjangna di talian sukuna nyana hayang hiber lantaran dibelenggu ku tali teu bisa hiber sedengkeun manuk mah biasana hiber ngapak hirup di mana-mana ka mana-mana kumahanyana bae merdeka hirup tapi ulah haju Indonesia Raya merdeka mah merdeka bae ulah haju negeriku taya manuk hiberan lantaran lepas tina belenggu tali jangjang tali suku kitu kene belenggu kurung ketika manuk dibuka talina kikipliknya tapi can bisa hiber lantaran sukuna di talian ketika talina geus dibuka manuk bisa hiber ka mana bae bener tapi aya nu bloon manuk gejek tuan ngecek mama mana tah manuk nu bloon nu mana manuk nu bloon teh ya manuk anu geus dibukaan talina manuk anu geus dibukaan tali jangjangna manuk geus dibukaan tali sukuna manuk geus dikaluarkeun tina kurungna maksudna tinggal hiber ka mana sakahayangnyana bae tapi manuk teu daek hiber eta manuk bloon bin tolol bin goblok eta kos kitu kemerdekaan aya di manuk lantaran geus eueuh belenggu
sebab nyaritakeun nanaon geges aya di nyana, nyaritakeun ilmu aya di manuk, nyaritakeun gagah aya di manuk, nyaritakeun merdeka aya di manuk. Kunaon manuk teu daek hiber, malah kukulintingan kikipli kana eta manuk tolol bin goblok. Kenyahoeun nyana menikmati suasana alam, mana gunung, mana danau, mana leuweung, mana gurun. Manuk anu hebat mah atuh hiberan ka mana bae. Tah lamun aya manuk geus leupas ti belenggu haju teh hiber, eta manuk tolol, manuk goblok. Cak Tuan Raja teh mah jaka aing. Bisaan wali. Bisaan wali. Aduh, Tuan Raja ngomong ke mama eta maksudna manuk ka abdi teh manuk ieu mah sok aju kasinggung kitu jaasan teh mah ka abdi manuk ieu mah manuk tolol oh asa dedek bae kana hate teh mah jaka kula manuk asana asal ditolol-tolol bae ka hate kula manuk ieu mah manuk goblok cak Tuan Raja aing bisi beuki goblok bae cak nya ja aing nu sabenerna mah hirup anu kudu hihiberan macak Tuan Raja kunaon atuh aing teh mani koster belenggu aing kudu mah jasa segala rupa teh aya di aing ilmu aya di aing gagah aya di aing wawasan aya di aing segala aya di aing kunaon atuh aing teu bisa hiber ieu mah percis kos manuk goblok atuh aing mah meureunana eta si mama meureun ngagoblok-goblok ge ka aing ulah sok aju kasinggung cak mama teh manuk ieu mah tapi asa ka kula atuh aya asa mah heueuh meureun tah eta teh ditaliti ku Tuan Raja beuh horenganan paingan pagawe penjara kalaluar horengnya nama hihiberan engke meureunana aing di akhirat ca Tuan Raja teh ai pagawe-pagawe penjara aing mah di akhirat ka sorga aing mah terbelenggu rugi amat maka kuari mah ieu kerajaan deuk dibikeun ka mama wah ieu jadi tibalik ieu mama abdi hayang merdeka kuari mah hayang hiberan ka ditu ka leuweung ka gunung ka mamana ieu mah kerajaan deuk dibikeun we ka mama kumaha jadi najis cek mama mah yang di penjara bae di dieu mama ieu penjara geus sorangan bae usah saha babaturan penjara eueuh kabeh geus dikaluar-keluarkeun ku mama aju ieu pagawe geus eueuh mama deuk di jero bae sorangan henteu sieun naon teh jeung Allah mama mah jeung nu boga dunya mama mah ambo cek Tuan Raja teh ku ngeunah-ngeunah teuing isi hirup kos mama abdi hayang kos mama coba bener hayang sekali 2 kali 3 kali ditawajuhan kunyana ku mama teh tuh dibimbing ih dengan singkat Masya Allah teu hayang nyana jadi raja ilmu kawalian teh kos kitu tah lamun guruna wali muridna jadi wali ya Allah ya Rabbi nu mantap urang mah teu jara di wali atuh guruna ge wali ini hese ternyata horenganan ieu manuk urang teh disapertikeun kana manuk teh lamun di talian jangjangna di talian sukuna aju komo nu diasupkeun ka kurung teu bisa hiber ka mamana teu merdeka ketika manuk dilepaskeun tina belenggu dilepaskeun belenggu jangjang belenggu suku haju dikaluarkeun tina kurungna tinggal hihiberan ka mana eta kayang manuk akur ngeunaheun nyana acenak deuk ka pegunungan apa ka sawahan ka huma acenan deuk ka danau ada ka lembah deuk ka mana bae pek merdeka ngaranna hirup kumaha nyana bae nu pang tolol-tololna mah di belenggu henteu di kurungan henteu tapi teu daek hiber ieu nu blon urang kuari mah hirup teh apa majikan teu boga pusahan teu boga nanaon teu boga urang teu terbelenggu ku nanaon hirup teh sorangan bae kuari mah ka eta teh lamun teu hiber rugi lantaran nyana belengguna geus eueuh tapi teu daek hiber endahan kikiplik nyana di luhur kurung tolol teh coba cak anu boga manuk ge manuk atuh sia hiber manuk
dilepas-lepaskan tetali jangjang sia suku sia tak kuari siang geus dikaluarkeun tina kurung hiber atuh endahan di luhur kurung cak Allah teh hei manusia sia ku aing geus dituduhkeun belenggu sia teh ku aing geus diraga-ragakeun kunaon atuh sia kikiplik bae henteu daek hiber tapang bloon-bloonna jelema anu geus dikaluarkeun tidak belenggu tapi henteu daek ibadah ka Gusti Allah eta bloon eta urang kuari mah nu mantak henteu ibadah teh lantaran tekanan keluarga pemajikan ditah dagang pantes. Urang kuari mah nu mantak henteu ibadah ka Gusti Allah teh lantaran urang boga jabatan tekanan tina jabatan pantes. Urang kuari mah nu mantak teu ibadah ka Gusti Allah dengan mantep lantaran urang apatula patili di organisasi pantes. Artina pantes teh emangnya nama henteu hiber. Ya bisa di talian. Eta mah parantes, artinya pantes teu bisa hiber ge teu ibadah ge parantes geus di akhirat ka neraka ge pantes. Tapi ieu mah panti partai henteu, organisasi henteu, tani henteu, gawe di pabrik henteu, kemudian ngojek henteu. Segala rupa henteu malah cak pamajikan lagi kak tuh hirup aku maka kabae teh mah ieu mah kula malah tuh jang geus sakikieun aja urang keur ngora mah geus kolot apira urang mah tuh hirup ge ngadu tonggong doang sare geus eueuh kasenangan geus atuh kakak geus batu di masjid ge di mushola ngaji ka kaditu geus aya tasen di pamajikan berarti kan geus terbelenggu henteu terbelenggu jajang dahar aya ka ieu atuh urut-urut baheula teh kontrakan Jaya kene dina teh anu kontrakan Jaya ieu lah tuh dijualan ku urang ge segala perhiasan-perhiasan jang dahar mah aya ku ari mah geus kolot kakak kaji atuh geus bae ku ari mah jabung atuh tuh ka ditu ka pangajian ngaji geus sanajan ka haji deuk di masjid bae ge kula mah geus ridho geus ka ditu kula mah seneng resep cak pamajikanna ja anak geus mandiri ku ari mah incu geus bare nu ngarurusan urang tinggal duaan bae geus atuh ka ditu jabung eta ngaranna geus eueuh belenggu hajunya anana teu daek ibadah pengbloon-bloonna endahan jana kikiplik di luhur eta kurung kiplik cak dobogana goblok teh sih eta kan gerak Allah tah geus kakolotdakeun rineh eta teh geus eueuh belenggu nu sabenerna mah tinggal ngadeukeutan pangajian haju ngamantapkeun mokuskeun diri ibadah ka Gusti Allah henteu kudu hese capek eta pangbloon-bloonana pangbloonna jelema nu geus teh hese capek belenggu arareueuh tapi teu daek ibadah keneh bae siksana leuwih gede ke di akhirat bakalna gede jasa tah di akhirat eta kos kitu panggede-gedena siksanya na cak Allah teh sia teu daek ibadah bae ka aing sedengkeun ku aing geus dimerdekakeun sia taruhlah masa muda nama sia gawe, taruhlah masa muda na sia dagang, taruhlah masa muda sia naon gitu ngaranna bersikeras usaha. Tapi pan ku aing dibere umur panjang sia. Ajo ku aing belenggu, jang dahar ambalaya, pake ambalaya, geus eueuh belenggu bahkan pamajikan ge ngucap ka maneh bahwa atuh haji ka ditu bae atuh jabung ka pengajian, ka mushola ka masjid tapi sia masih kada teu ibadah keneh bae. Maka ku aing sia ieu bakal disiksana 7 lipeteun anu biasa. Masya Allah, karim ngeri sebab geus merdeka-merdekakeun. Ai wali mah pan ngahaja ngamerdekakeun dirinya nama. Kuari teh naon ieu nu jadi belenggu. Oh, nu jadi belenggu teh kuari mah ieu anak berusaha nya ngalepaskeun belenggu tina anak. Geus diriadohan ku nyana. Pamajikan lain kudu ditinggalkeun dicerai tapi carana setik-setik supaya pamajikan urang mah urang paling ge kabutuhan doang koclek beres aduh orang kayak deh kabutuhnya lagi seru apa nah ya dimerdekakeun terus tina dahareun tina ini mun pampaka terus nya nama usaha wali mah setik-setik ngajauhan keluarga ngajauhan teh batin setik-setik ngajauhan makhluk setik-setik ngajauhan dunia
capek tangtuna tapi Allah merek lantarannya anak usaha menjada wajada di usahanya na ngajauhan dunia dibere ku Gusti Allah tersep kana dunia bari dunia na dimomoi ku Allah datang bae terus tidak usaha ngajauhan makhluk dibere ku Allah kanikmatan ngajauhan makhluk kemudian bari makhluk datang bae kitu kene nafsu jeung setan capek pasti kajen ku kumaha ge nu mantak per detik per menit nya nama terus bae ka Allah terus dikelilingi kunukunyana dipakai ka embung lantaran kuat ai ku Allah diberi kuat mah kuat bae muncullah jadi waliun min auliyaillah moal pati-pati diangkat jadi wali lamun nyana teu merdeka lumentak contoh manuk deres manuk anu di talian mah teu hiberge deres manuk nu di talian sukuna teu hiberge deres manuk anu teu bisa hiber lantaran di kurungan ieu mah manuk geus kaluar ti kurung belengguna geus dilepaskeun masih teu daek hiber keneh bae ieu lah jelema nu pangbeloon-beloon akhirna raja dirinya asa asup nasehatna terus beki dia beki ibadah beki mantap beki dia beki ibadah beki mantap kerajaan diserahkeun ka nu sejen nyana beki mantep jadi raja kamari mah raja teh secara zahir kuari mah raja na jadi raja batin nyana ngabandingkeun tatuan raja ternyata horenganan aslina raja mah horeng jadi kakasih Allah tuh caknya nikmat orenganan hirup di mana bae ja Allah mah aya kumaha bae ge ja Allah nu ngurus kumaha bae ge ja Allah nu mere kumaha Allah bae Allah ja anu melindungi geus atuh sagala-gala rupa ge ka Allah horeng ieu jadi raja mah geus jadi camat jadi bupati raja lalagaan jadi gubernur jadi presiden raja lalagaan aslina jadi raja mah kos eta tadi mama kiai di luar penjara jeung di jero penjara bakal akur bae sebab hiji ngan ka Allah subhanahu wa ta'ala nu mantak ketika urang aya babandul mahfud ngaranna jelema nu dihinakeun ku pagawean yakni nu dibabandulan ku min ku ila ku an ku ala dan lain sebagainya sarua jeung manuk di talian jangjang di talian suku nah eta adalah teu bisa hihiberan nu kos kitu ngaranna mahfud. Namun daya kiai teu daek hiber teu daek ibadah secara batin eta kiai adalah kiai mahfud ngaranna. Pamarentah mahfud, pedagang mahfud. Mahfud teh kang den hinakeun, kang den asorakeun, kang den gusrukeun, kang den gejeburkeun. Kos kitulah. Jadi horenganan wali bacicing di mana bae ge mere elmuna ilmu kawalian bae sakumaha jelema ahli politik cicing di mana bae ge nu diomongkeun teh politik bae kajen teh nya geus panyakitan bengek geus teu kiprah dina politik ketika ditatamuan ku jelema Waalaikumsalam waduh ini sekarang udah sakit iya udah asma udah parah kok ada semenit 2 menit terima kadituna ngobrol politik deh bae nyana geus setruk geus kieu bae ngagoler bae padahal mah ketika urang datang kadinya nyana mantan gubernur nyana mantan menteri misalna nyana mantan bupati ketika urang datang kadinya silaturahmi sakedeung mah ngobrol nu lainna kadituna politik deui bae ketika jelema ahli ekonomi kajen kuku mage urang namu ka nyana moal kebel ngobrol nu lain mah kadituna nyaritakeun perkembangan ekonomi urang kuari malamun namu ka Elias Pikal sakedeung urang ngobrol nu lain-lainna pasti kabelah dituna mah ngomongkeun tiju bae kajen kuku mage urang lamun namu ka si Supratman sa si Herman katen kesebelasan Persita teh sakarang ngaranna gegeraan sa geraan udah sok seserian siapa bangun teu nyaho pasti ngobrol kena tentang main bola baik jadi berarti almaru hiji jelema eta teh mah manahaba
bareng jeung nu dipake ka resep ku nyana nyana resep politik ngobrol politik nyana resep ekonomi ngobrol ekonomi nyana resep budaya ngobrol budaya kiai ge ka resepna fikih ngobrol fikih bae kiai ka resepna alat ngobrolna alat bae kiai ka resepna usul fikih bae kiai ka resepna hadis ngobrolna hadis bae kiai ka resepna teh ieu mah ka resep nya mah resepna teh mah nyana mah di pendopo bae cara Kipu Doli atuh eta bae jeung Habib Rozak balik dikasih berapa Bib galbengnya dari 10 juta mah 300.000 Haji Pendi jadi beda 300.000 aju kita balik sorangan beak di jalan budak rugi nya 300.000 beak di jalan nya di akhirat kana neraka geus pokona pangrugi-rugi na jelema Haji Pendi guys pokona aduh jangan kayak ngomong yang mal deui cek yang lain kan emang di ditu naon bae tuh Haji Pendi ngaji Yasin sih emang ngaji Yasin di itu karena Allah henteu cek mana aya di pendopo karena Allah tsunami bisa tah ieu ge wali mah di mana bae ngembangkeun ilmu kawalian kos dukun hirup di mamana ge ngembangkeun ilmu dukun bae wajan ku kumaha ge urang mah ngobrolkeun batu teh batu alimaya sungai darek itu bacannya nama lain wo ieu maunahan ieu batu combong namun ditoelkeun nyileuk ke jelema lamun dikatakeun ngudag ceuk ieu atuh terus bae dukun ngobrol lagi kos kitu bae cenah mah ieu anti tembak ieu anti cukur eta perdukunan mah kos kitu bae mantak sing hade eta cincin nu dipake ku Habib Rozak teh lain sambarangan eta mah cincin teh eta waktu gunung meletus eta cincin eta nu kaluar ti gunung teh eta ngan sakikituna eta mah gunung meletus teh lain deuk meletus naon deuk kaluarkeun cincin nu dipake ku Habib Rozak bae eta mah eta dukun lamun ngomong blon pohara ieulah cenah nya cincinna geus kaluar mah cincin ieu atuh gunungna ge geus teu meletus deui pareta gunung eta dukun geus ngomong pohara amat jadi urang teh ngarasa mau pohara amat teh si cincin bukan ngan sakikituna gunung meletus teh deuk ngaluarkeun ieu doang mentek ieu pohara jasa baheula malamun lampu Aladin digosok-gosok keluar jin ieu ge sarua naon bedana jeung Aladin eta tah cincin Habib Rozak mun digosok-gosok Masya Allah keluar naon kiai luar di dia sing gerendul sasanggaleun tah eta dukun terus emang kos kitu jelema mah naon anu dikaresepkeun ku nyana di hate eta wali cicing di mana bae mere ilmu kawalian nu mantak urang mun kadatangan Kangjeng Nabi Qadir moal kebal jadi wali urang moal kebel urang kadatangan misalnya sesari pidatullah atuh moal kebel jadi wali moal kebel jadi wali kadatangan ku wali teh jadi wali sebab lawan mere ilmuna nu aya di hatenya na tok urang mantak sok barage urang keur cicing di imah datang ka urang teh kitu kiai udang-udang nu bude hebat pokona ngan Golkar moal kebel sarua urang yang gusruk bae sarua si kade tah tamu teh kos karari itu teh tamu teh datang ka urang teh kumaha datangna nyana mantak datang kitu Kang Nabi Qadir atuh geus lah moal kebel memenitan jadi wali kuneuleuna doang kuneuleu kajana ngecap saucap bakal jadi wali spontan eta sebab jaran nu dibawana ilmu kawalian ya Allah ya Rabbi urang kadatangan sakedeung maku DPR aju bae guriwol basa salaman sabareut kana ku dari tak sebenarnya aya Jepen mah aya dina dirugi bae ngana mah datang gubernur baru ditanya mere sabaraha ngaji boro-boro mere nyana henteu tungtung nama hate dangkal dibere henteu eta urang kadatangan ku DPR sakali dua kali ngobrol 3 kali teuas ge hate teuas lain lalagaan teuas kurang-kurang nama kula ge garasa asal tas ngobrol bae jeung DPR teuas hate sebab mawana kadinya bae ieu pangajian hendak dimangpaatkeun ku DPR sabaraha kali ngan kula na galak engkajeun aing mah di benduan ge kunyana tok dek dikondisikeun bagaimana cenah kiai anu tidak bagaimana kiai cenah anu tidak urang geus sababar kali DPR ngajakan ka aing teu aing mah kajian kumaha ge moal
dek disumbang anu-anu masyarakat dek dibere anu-anu sabaraha cenah kiai nu ngajen teu hayang aing mah geus siana ge teu kudu ngaji geus pokona mah ka ditu babur entek bendueun ka kula kajeun aing mah dibendueun ku nyana saulah ku Allah wae aing mah geus ajunna ngomong bu ki uci mah cenah ekstrim ya sabodoh ke di akhirat deuleu ku aing sia ngomongkeun aing awas ya ye emang naon gitu ditimpa ku bontot sia ku aing iya keur carita eta wali datang mere ilmu kawalian nu mentek atur salam ge urang lamun diatur salaman kiai cenah aya nu atur salam di Jawa Timur kiai anu bunga ka hate kiai anu atur salam kiai anu geus tilok kaluar haju ka dieu ka kiai Jawa urut pu bunga betul-betul kiai DPR atur salam sial cak DPR teh bu aing pamenang atuh deuk menang di mana jeung Manaraka dah cenah aing moal ngaji anu nita ngaji deui na geus sia aing ulah dikitu-kitu teh aing mah dikitu bae aja atun teh jajan lagi manusia yang salamet aing mah keur ngomong bae lantaran eueuh jalan jangka sorga jadi DPR di Indonesia mah sebab naon atuh aing nyaho aja pengkondisian di jerona kajenteng make kopeah make sagala ge jadi jerona mah korupsi tetep ceuli datang teh korupsi bae ge emang kumaha gitu di jerona maling mun kukula dicaritakeun cara maling nanyana atuh nyaho jasa aja nyaho jasa jadi pemerintah emang teu maraling atuh maling emang kiai nyaho jasa ieu mah lamun dibejakeun lillahi taala nyaho jasa tentang struktur negara nyaho jasa komo di kabupaten mah di urang ieu teh APBD-na teh Tangerang teh 5,7 T 5,7 T Tangerang ieu emang teu aing nyaho aja teh bakos kitu aju dikamanakeun ka mana subna atuh nyaho nu kudu yang anu sakayu kan yang anu sakieu ieu cicing di imah teh lain cacing-cicingna deh nyaho aing anu mantak ieu pembangunan teh aing mantak wani ge ieu dangkal lamun nyana manggil aing nyaho sia mah lantaran teu nyaho lah ngomong kitu ulah lamun sia ayo pemerintah urang giliran mah dipanggil coba terangkeun moal bisa sia aing mah bisa ge tuh aing teh tuh aju tak kabur betung-tung nama ngan nyaho lah nyana ngobrol misalna aju pa bener-bener nyahoan kula bahwa nyana maling ye mentak wajar ngomong sautak saeutik mah sebab nyaho gitu cenah kieu menang nanti mana isu teh mau urang nyaho teh mah kitu rahasia perusahaan kok kiai ngomong kos kitu bongan aing teh dibere pan ku nyana ieu bakar carita ilmu kawalian suka anu mere nyaho kos kitu mana ieu mahfud bil harfi fa huwa ma yuqatu bi lepaskeun belenggu urang deuk ka Allah komo urang geus kolot mah geus wajar lepaskeun keur ngorang geus urang ditafak non karena di istighfaran istighfaru kayataju ila istighfar cek situ rubaiah istighfar siapa butuh karena di istighfaran sebab naon istighfar urang malalagaan pan nah nu mantak urang kuari ngaistighfaran nu baheula geus du aing baheula mah sabenerna mah hayang dunia hayang campur jeung makhluk rugi sabaraha umur dipake rurugian geus kajian Gusti Ampura mulai ti kuari lepaskeun belenggu urang jeung dunia lepaskeun jeung makhluk lepaskeun geura belajar lalaunan setik jak kuncina mah eta kajian ku kumaha ge naon gitu ngaranna bantulah ku zikir ku urang ka Gusti Allah sedangkeun dina ilmu kawalian zikir teh kapan tahap-tahap mimiti zikir lisan jang urang la ilaha illallah naik zikir tarekat Allah naik engke zikirna kalubhu Allah naik engke ka dituju ka sir eta teh bakalna hu eta teh teu bisa dipindahkeun teu bisa pindah sorangan kayak kadeuleu perkembanganna jelema lamun geus zikirna la ilaha illallah na jadi bakalna kos kitu tingkahna ditaekeun ke lamun geus jadi bakalna kos kitu ge mun jadi bakal kos satungtung can kadeuler lamun kitu kos kitu atuh moal cara tangkal kayu be lamun ka eta tangkal be lamun ku urang kakarak dipelak engke ke sirungan berarti kan nyaho jadi ta urang ke sirungan gede berarti perkembangan kahandapna karena kanyahoan berarti kan kudu ditingkatkeun ku urang nah eta sarua datang ka kembangan ke lain deui datang ka buahan ke lain deui
gitulah dina zikir nu mantak lain bantrak-bantrakeun cara napasna cara pereumna meremkeun mata ieu meremkeun mata hate dan lain-lain sebagainya mantak Kangjeng Nabi nyarita mutu qoblaan tamutu paehlah maneh memeh maeh paneh titah paeh ti heula memeh paeh beneran kudu kumaha eta atuh mau golok bae urang atuh udah bunuh diri bae lain gitu tetap kudu aya nu ngabimbing cik maehan teh maehan naon ieu teh maehan tina kahayang nafsu-nafsu gitulah ieu mah keur carita horenganan aya ilmu fikih aya ilmu tauhid aya ilmu tasawuf aya ilmu thariqah aya ilmu makrifat aya nu ngabimbing-ngabimbingna iyalah kudu kaluar tina belenggu lepaskeun belenggu lalaunan sanajan urang teu berthariqah ngalepaskeun belenggu bakal nikmat bae bakal nikmat kajen kumaha ge wa amma ma yufadu wallahu a'lam Allahumma ya qadiyal hajat Allah